Usaha. Dik, dik, dik. Kira aku melak bedog. Kejadian aku mah. Lain cau jeung nangka. Eta cau nangka, eta anak cau nangka eta teh. Mulai muncul. Cia, Celi. Medar Aceh ini soranganan. Wartawan. Kehet. Sabeurkeun ku aing ah. Minta ingin hayang dah. Ada rambutan soranganan sudah balik selnya. Minta sekali, ada rambutan soranganan gitu. Hayang mungkin. Hah? Kehet dibawa kabeh. Ayo di mana? Alah. Bớt cái biến này. Lagi atuh. Baru ngobrol yang mana lu? Hah? Usaha. Dik. Kamu tanah lu. Si Baba kamutan aing ini bawa kabeh. Ayo di mana? Menjelas. Wah edan. Penyodor kenapa? Mari pangna bedog anak cau. Oh, kumaha bro? Kira aku melak bedog. Kejadian aku mah. Hah? Ayo di mana? Mau dirasain. Tah dulu iya. Kumaha bro? Wah edan. Kah? Tah penyodor kereta. Ai pangna cai. Eta anak cau. Oh, karena jualan. Mau nu dirasa. Kan kemelak anak cau. Ingat melak cai. Hah? Ayo di mana? Ya edan. Tadi kan cau nangka. Hah? Nangka na mana? Tahu na unggul. Lain cau jeung nangka. Eta cau nangka, eta anak cau nangka eta teh. Oh iya. Lain cau jeung nangka. Gimana? Hah? Ayo di mana? Edan.